tak barejakeun tah ka ustad nusok masang tarif teh eureun jadi ustad teh ari heueuh na teu era ku junjunan urang Nabi Muhammad. Apakah urang pantas disebut kiai? Apakah urang pantas disebut ulama? Apakah urang pantas disebut santri? Apakah urang pantas disebut al-mukarram? Buktikeun kapentasan eta warasatul anbiya, yen ulama kiai ajengan pewaris para nabi. Nabi bager tapi naha si laing pedit. Nabi nulung nu butuh nalang nu susah ngajahit anu teu teuleum mere oncor ka nu poek yatim katulungan miskin kabelaan tapi naha urang pantun nepi ka saperti kitu. Di mana eta letak al mukarramna? Well tah ari heueuh atuh al mukarram nana gerhana wirang Pak aslina disebut al mukarram nana gerhana. Nah kuring leuwih apal goreng patutna kuring leuwih apal teu cereugna kuring. Cek bapak jeung cek ibu disebut al mukarram nana gerhana. Urang apal manya aya al mukarram salat subuh kabeurangan.